Sakali deui ka Bapak Cahya nawur catur anu kapungkur mayar carita anu baheula upami pun itu disebutan cenah bade panglabukeun sirahayu tos ngagoler cenah Bapak Cahya na bade kapayun alin urang lagi dewata ulah rek nanyakeun ayeuna dibayar bukti tanya ku Bapak Cahya sareng pulbu noneng saanu ngawina aki jaja tos ompong tos aki-aki gitu tanya. Bapak Cahya atas kapayun, Bapak Hajar acan kapayun, Ibu Noneng acan kapayun, disarengan ku Ibu Hajar hatur nuhun kapengker aya bulawonya.
Pak Hajat, mana ibu Noneng? Wan, ayah Bapak Hajat acarnya. Bapak Hajat, Bapak Yuna, suai-suai, kasihan jalan, sirahayu, hoyong tepang, jeung Bapak Hajat. Anu mana cina Bapak Hajat Mang Yan? Oh pangtu cina pangtu Pak Hajat, pangtu punya ayu cina Pak Hajat. Urang Subang, urang Ciawi Tali, anu mana nya Bapak Rayu? Rayu, ayah Pak Hajat, urang Subang, urang Ciawi kan sadayana raya ibu aja. Teh ibu Noneng, aduh mana cina ibu Noneng tanya. Pak Hajat ayah sareng ibu Noneng, sareng ibu Hajat na, anu mana sih ini? Ibu Eye, ibu Eye, jadi tahu ya jadi yang ngawin. Maka Bapak Hajat ini
ganteng Irayan Dakamea Bunga cukup anu mana orang Subang bisa dengan Bapak Hajat anu mana orang Subang anu mana orang Subang Hajat, Ibu Hajat, orang Subang Ciawi Tali, Bobo Dewi, jenanya kudana. Ibu Toti anu mana suai-suai kapayunan Ibu Toti anu mana suai-suai kapayunan ayo kosan ibadah orang Subang orang Subang Jawi Tali anu mana darahnya putih nuhun Subang ayah orang Jawi Tali Mama Jaja kita terkenal anu mana orang Jawi Tali Joana anu mana orang Jawi Tali kayak gitu Jojo ayah orang Subang
Ayah orang Subang tanya. Dah kamang dia jauh kita ayah orang Subang tanya mana nih? Wih, sini. Cocok, pangawis pun tak pedung cocok. Tahu lah. Kemana naik? Mana tadi Bapak Hajat? Bapak Hajat. Sekali ini disuai-suai Bapak Hajat jeung Ibu Hajat ieu mamaet kudana ngagolir kene acan tepang mengaih dari Bapak kaulannya orang nanya nawar satu anu kapungkur Bapak Cahya kita tanya Sirahayu atos hayang nu agungna cenah aya Thank you.